Awak keur cager mah tuang jeung nu kieu ge mal burung nikmat. Sal. Hangen rek tuang moal. Edek mah geus teu kuat isa teh lapar pisan. Natos di mana atuh Jang? Capek teh kos getos barang gawe ripuh wae. Isa teh tos jalan-jalan mah di Padocia. Jalan-jalan kumaha hari maneh, tita tadi ge hees maneh mah. Eta pan dina jero impian mah. Maneh we sosok ieu tuang moal. Rejeng meh nikmat. Jeung daging lain mah. Lain tong nanyakeun daging, jeung gepuk tah ayeuna mah. Gepuk naon ai mah? Ya, gep kerupuk. Anggar we jeung nu kitu nu barosan teh isa mah da ngurak kenangan heula belut. Si lain masuk tara bersyukur hirup teh. Rek ngurak teh boga teu urakna. Arek nginyo we kasih sardang atau kasih gilang. Ejing we ka itu cuma maneh. Ieu rek ngurak rek ka mana ge. Hirup teh neneangan nu eueuh. Jeung nu aya. Lain mah geus 2 bulan teu muat-muat wae kumaha nya. Si Ece mah anak digawe ngeureui we nya nu leutik. Lain lamun enak 2 minggu ayeuna teu muat nya. Galau we. Kayak ini, 3 minggu ayeuna ting Senin, ting Salasa. Ya, negara piknik kali. Oh, ka mana? Teuing ting ka mana? Udah. Mangga. Jauh. Tang. Ka mana? Tan. Ka dieu heula geus kedeung. Tanau, teh. Dang, hampura we nya urang dek keur digawe teh kabarang soknya. Lain atuh hampura nya ini seula dieu nya. Ka dieu atuh dieu heula sakedeung asa geus lila tara ngobrol jeung Dadang. Omong naon tah? Lain, ieu mah naros ka Dadang. Ari cek Dadang, si Una geulis teu? Aya, Lumayan kumaha? Geulis atau henteu? tadi tilip pepetali. Cie, Dadang lope-lope unga. Ih, tapi Dang, geulisan mana si Unga jeung Mamah Awang? Delawa taina. Heureui Dang. Lain Dang. Tadi teh urang teh panggil si Unga. Didinya tadi garasi Pak Haji Adang Sam. Kieu cenah cek si Unga teh. Aja mohon penak sareng Dadang piorang kabuminya ayeuna. Kitu tadi teh Dang. Apa nu wae? Dadang. Aslina ieu mah cug ayeuna datangan ka imah si Unga. Mun bohong tah ceuli. Ya deui itu ilu tak butuh. Nya tuh jing atuh ayeuna ka ditu tepungan. Aya naon teh? Siga nama erek menyatakan sesuatu ka Dadang. Teu beuneu teh. Nya anak pangihan. Ameh apal, meh you know gitu. Bener teh. Ih, makana ayeuna ka ditu. Ngarah apal Dadang. Jabaning si Unga teh ayeuna teh teh kan balanya kaca akom. Erek jeung bala-bala jeung pisang cau. Ita mah bakakak entok ke jeung uihna. Ya bo. Hajuk ayeuna tepungan heula bisi ambek. Abi italah. Geus kudu katen si Isal heula beusi gagal. Soalna kesempatan mual datang 2 kali. Punceuk Mang Kosim teh mah men sana on compare sano. Kesempatanna mual aya datang 2 kali. Sakali cik nama. Itu cewek lah. Nya sok kitu hije nya Dang.
Hati-hati di jalan dan selamat dan sekian terima kasih ya. Aya mah si Dadang Gusti nu agung. Kana lope-lope we, lain kana gerara we, lope jeung lope. Mak, karena eta. Kenaon we atuh isam nih kepo. Ditanya teh. Rek naon atuh tuh nyatanya wae nih riweuh. Ngenaeun teh bunga. Yang genaheun lah. Masaan atuh saan celok. Embung isa atuh nih riweuh wae. Pura tuh ieu leungeun hungkul sabeula. Embung atuh isam nih cun temahi Iya tuh tilu ramu. Mal asup pisan nih cun nyeri Wah turu ka terak turu kumaha asup. Nih riweuh teh isam asup atuh sok kudu. Mantap. Enaknya ngehanut. Atuh udah kucoy haneut. Paingan atuh miluannya jeung sukuna kagok. Isa nih sok riweuh teh mandi terus sakalian. Alah sia aing di banjur. Ita naon tah titi ieu? Kereuna ai kacirina keur naon? Apa teu tah? Cicing jeung pengen mah tong batatanya ieu pangalakeun cai kana ieu. Naon tah tai? Sok-sok we pangalakeun deul batatanya pisan. Tai mana tah? Tuh di Bagdadnya itu di ditu na kocoran. Ita ameu wae. Matakna sok-sok ka ditu. Tah tai. Sok dah balik ka ditu. Ate naon tah? Sok tong batatanya gugu we. Siap dang. Jam naon tah? 1, 2, 3. Ore si Sadang Basur.